pajak dibebaskeun da kaharti eta mah ieu meredaan moal poe bagong anu budak sekolah lain heeh eta teh bangunan teh duit teh dina tabang-tabang surat mau amun itu sama tuh bang lamun yang bayar utang teh tambang nikah kan bayar amun teu ditilap-tilap ku bangsa oknum-oknum kitu mah pajak dina rokok punya gini oh naroko gede gede bagoy lamun teu ka mulai tangan ieu gitu mah seberap jun yang bayar utang da cenah buah juga di nama pabrik nama murah oh per 10.000 lah rokok ikman teh jadi pajakna gede nih berapa persen nih heeh tina kamari sabaraha leuwih ngalipat da cenah ieu teh nya 100 leuwih nya 100% leuwih jadi beda eta mah sarojung ieu cek eta teh Purbaya sarojung hayang eta Firaun cenah eta mah ai pajak ai rokona sabaraha ai pajakna leuwih-leuwih katakan aya nama rokok oh rokok legal berjalan lah nama loba